Ya Rasulullah salamun alik. Urang masih keneh ngabahas tentang zina. Masya Allah, iya urang mau nyaritakeun zina di negara urang mah kuarita pohara perzinahan teh aju eueuh sanksi sebab Al-Qur'an teu dilaksanakeun. Dina bab jinayat mah eueuh sama sakali. Geus kusabab nagara teu ngalaksanakeun sanksi zina lain berarti ayo aman-aman bae. Tetap di dunia negara teu ngayakeun sanksi terhadap pezina diselesaikan ke di Rabbul Jalil di harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ulalah cenah ada orang zina masalah ieu di Indonesia mah janganana ge kos karar itu malah urang ge dibiayaan kunyana titah zina. Yuk urang babarengan berjamaah zina tah di Indonesia mah aman. Sanksi selama saling suka, selama saling senang, tidak saling menuntut, sanksi. Kecuali pemerkosaan terhadap sesama umurna sarua dewasa, leuwih-leuwih ka budak leutik. Karak eta mah ngaranna pemerkosaan, penganiayaan. Aya sesama suka. Zaid jeung Umar zina ganyahoan ku RT. Dibawa ku RT ka polsek. Sidang. Tanya ku polisi, "Neng zina ya?" "Iya." "Kamu zina, Zaid?" "Betul." "Kamu dipaksa enggak?" "Hindun." "Enggak." "Kenapa?" "Saya suka kok." "Zaid, kamu memaksa ya?" "Enggak." Malah saya merosotin celana dia, dia merosotin celana saya. Waduh. RT, ya. Saya mau ka dia. Untuk kula ge hayang ieu, ngan nyanana teu daekeun. Wataku kula dibawa ge ka dia ieu dendam ke umat. Wah, bloon ya RT ya. Tak jadi sanksi. Cek puasa balik. Neng, nomor rumahnya berapa, Neng? Emang kenapa? Ntar bapak terusin dah. Tarolol kan di orang. Itu sanksi. Nah, maksudnya dek nyaritakeun kieu dengan tidak ada sanksi di satu negara, terutama di Indonesia tentang zina, bukan berarti selesai permasalahan anak. Tunggu nanti. Tunggu engkes ya di sidang di harapan neraka jahanam. Tinggal dijebrus-jebruskeun bae. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Jelema zina wajib jihad. Muson wajib diranjam sampai pae. Kumaha lamun ki Zaid dipaksa, Zaid mung zina dipaksa, dipaksanya dibawa dicekelan, diporosotkeun, ditoelan, ki Zaid beureum bae, ayo sia zina, bung ki Zaid cicing bae. Lamun sia teh zina ditembak sia koy. Sedengkeun si eta algojo lamun teu diturut nyaan nembakna atawa ngabacokna bebeneran. Zina nyana cicing bae dirapetkeun.
Nyi Hindun jeung Ki Zaid diasupkeun dipaksa Ki Zaid mah teu atuh teh mah barangna ge ditoelan doang ieu hudang ge tak eta dipaksa bae Ki Zaid teh dipaksa bebeneran jadinya nama cicing bae anu goyang awewena aing kumaha ngomongna tuh maksudna Ki Zaid nama teu gerak-gerak lamun Ki Zaid gerak terjadi di pemaksaanana berarti aya hayangnya gerak bae setik bae kitu nendetkeun misalnya atuh aing kumaha ngomongna tuh aduh ya Allah ya Rabbi kudu cicing we ngaran-ngaran dipaksa mah cicing ulah aya gerak-gerak ka hareup ulah aya gerak ka tukang ka hareup teu meunang jadi nu gerak teh ieu mah awawena perekna ublag bahasa leuwih baheula deui teh mah ublag mah bahasa kuari mah naon gara tuh kan harebat biasa ieu jelema nyaraho meureun tatanggana kajen kumaha ge Masya Allah timimiti WTS aju ublag aju perek kuari jablay aju naon deui kan sia leuwih nyaraho atuh Masya Allah lain ngapalkeun Quran ngapalkeun kos kitu Masya Allah rampun budak boh bahara nah iya Zaid dipaksa lalu jadi masalah kuari apakah Ki Zaid ieu dipaksa tetap wajib bae dihad wa mukrahin ay wala hadda alaihi teu wajib dihad Ki Zaid anu dipaksa sebab cek Kangjeng Nabi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaih diangkat pena yakni teu dituliskeun kinayah kana dihampura terhadap umat kaula hiji al khata'u kasalahan dihampura dua nisyan bohong tilu mastakrahu alaih pemaksaan dipaksa sanksi kasalahan urang peuting-peuting numpakan hiji awewe disangka pamajikan urang barang geus beres dicaangkeun beh horeng tatangga kasalahan teu kudu dia teu kudu dia tatanggana cicing we ongkoh salah nisyan kapohoan teu kena sanksi poho udah ngalaksanakeun wati zina poho atau semacam puasa urang dahar urang zina urang jima gitu poho poho artina jima ka pamajikan poho sanksi batal puasa poho sanksi termasuk nu dipaksa teu kena sanksi asal bener-bener paksa Zaid ya maneh zinanya tuh abdi mah teu zina ai teh sia calana tinggalin ingat calana tinggalin teh ingat kanu nyandung aya lalaki nyandung limit jasa teu kanyawan kuno kolot rapi wahara jasa jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejan salaki teh ngariung ngancak nu kolot ko ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat
ya biasa lagi mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di musola nu masjid anu ngariung ieu mah aneh unggal penting ngariung bae teu arti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik dah wow nu kolot mah pokona mah bin mah eleh bin eleh masya Allah intelijen negara eleh ku nu kolot teh nu kolot selidik oh begitu salakina keluar dituturkeun ku janazah oh asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar ieu mah ieu mah kurang ngajar ieu mah waduh ieu salaki guys antep beres salakina teu kaluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh mah ngariungna mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebal pamajikan datang ka dinu kolot Assalamualaikum salah tadi ayah kahaji kadianya jantung jangan kahaji satu udah kahaji saja tadi kadia kan kahaji saya kahaji naonan sakjana teh sia mana kamar sia disumputkeun meureun dia nya salaki aing di dia dihanapeun ranjang atuh los teangan jadi sakjana geus teh meuni keluar besi aya di lamari teh sugan ngaringkuk nyana pede jasa teh nongora teh henteu aing nyuput-nyuputkeun salaki batur coba mana kamar teangan di lamari teangan pas kahandapeun ranjang aya kolor tadi Ki Haji kolorna tinggalin masya Allah dasar ieu kaya mah kolor ulah tinggalin asupkeun ke naon ka tas atawa ka dieukeun ke kasorbankeun tinggalin kolot nah iya cak do kolot teh ini adalah tanda bukti waduh geus cokot pamit penyana beres nungguan salakina datang jam 12 Assalamualaikum buka sorangan wah ye lain berkat ya hanet kene legleg ku sorangan wah aya angin naon ye kalau tenang we aja tenang we coba tuh biasanya gesek ngokeun cai nyokot sorangan teu boga cukup bae kan sia jadi kos kieu tadi tadi mana ngariung berkat tah sih sok percaya bae tah berkat tah buka ku sia tah ieu sangu ieu kakakna jeruk segala rupa tah eta berkat tanda aing nyari tanyakeun ku sia tuh ka supir tuh aing geus ngariung gegeran bae ieu kolor saha cak Ki Haji na pun bagi kolor di mana tah geus teh bisa ngomong deret detungkul Masya Allah, ya, dikasungutakan kolor, ya. Mangkani ngurut nyusut, aduh, Masya Allah. Jaga ajaiku, ya Allah, naas ting malam iya. Tanda bukti. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh geus deuk kumaha teh cek Ki Haji teh deuk kumaha teh geus kieu mah nya enggeus. Pilih di antara dua. Bau. Pohara. Jaksa Agung mah eleh. Maksudna pilih kumaha? Lamun ka ditu geus bola balik ka dieu. Mun ka dieu ulah ka ditu. Pilih. Sakjana ke heula tuh isuk bae ulah penting-penting kieu. Henteu. Wari keneh. Angkat kakimu. Bau. Budak
kan ieu imah ngabangun aing cek teh. Lalu ngomong pokoknya pilih ayo. Geus tedang mah isuk diparepeh ku jalan teh terus tadi dengekeun. Kieu kieu beda arepeun imah. Anu tadi ka pamajikan wanita jadi siun. Sebab kadeuluna kunyana teh macan tutul. Aing jadi sieun. Jaka mari mah bager jasa tilok ngomong nanon. Gua di kos macan tutul. Masya Allah, pamajikan kasandingan macan tutul. Tah ieu lemah mun deuk nyandung sing ade ulah sok aju kolor tinggaleuh. Segala sorban tinggaleuh. Sing limit sih. Hai endek mah. Asal ulah brang-breng brong atuh. Ya Allah, ya Allah. Urang nyaritakeun nu nyandung mah geus mal anggeus-anggeus. Berbagai pengalaman aya kabeh di dinya. Lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung. Urang mah kumaha bisa seserian ya atuh. Urang mah teu nyandung, lega perasaan dunia. Jang nu nyandung sempit alabatan kolong bale. Nyele kali itu bisa nu kolot, kali itu bisa nu kolot, kali kolot. Nana orang teh hirup kos itu. Islam mendek musyawarah jeung nu kolot, sawaya. Panglamarkeun ku nu kolot. Aduh, masyaallah geus bener gentil aja hayang guru. Saya dipaksa, jelas-jelas dipaksa, nu maksana ge jelas-jelas aya seorang jawaran numun manehanana pemaksaanana tadi dilaksanakeun lain hiji lain dua tembaklah bacoklah maka Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindun nah iya fala hadda alaih sebab termasuk kana hadis Kangjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wan nisyan wa masakru alaih teu kudu diha jeung teu doraka teu kudu diha jeung teu doraka cak saha ieu fil azhar urutkeun ceuk kaul azhar. Kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf nuduhkeun kana percekcokan khilaf anu qawyun min qaulai Syafi'i wat di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar wa kadza kullu jihatin baha biha alimun kitu keneh kos jelema nu dipaksa baetina pada teu wajib jihad kullu jihatin setiap jihad abaha biha alimun anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai aya jalur nu ngamenangkeunana jalur ieu teu meunang jalur ieu mah meunang jalur ieu mah teu meunang jalur ieu mah meunang jadi ngaranna jihad. Lamun urang ngaji geus bisa ngajihad-jihad luhur tah jelema naujeh ngawajah-wajah mentek jagona Ibnu Hajar naon eta nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama eta teh hesena ngaji teh jadi ngawajah-wajah wajah ieu meunang ditilik tina dalil-dalilna
wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang nili kana dalilna wajah ieu mah itu meunangna rada handap lantaran dalilna ieu wajah ieu mah teu meunangna rada handap lantaran disimpulkeun engkeuna aya qaul aujah dan lain-lain sebagainya. Tak ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat. Carita doang, urang boro-boro ngawajah-wajah macana geus tengah eugeg. Komo nu teu mondok. Nu mondok ge teu waras jasa. Waras. Hese ngaji mah. Urang kapanggih jeung kitab anyar deui, kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae. Beda jeung maca koran. Koran kiri-kiri. Koran kiri-kiri lain kitab mah. Beda maca kitab kun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an asal teh artina qaidul fiqhiyah coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna ieu jami elat jami'an kumaha disebutna mustarok tah lamun urang ngaji jamul jawami teh ka dieu tah neropo ka dieu beuy pohara. Sedengkeun masalah teh kapan moal kaluat teh elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa inta apa jadi kurang diteuleuk elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh komo nu maca kata geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang ulah nganggap enteng ka musannif jeung mualif lain lalaga aju ka mangpaatanna nu mantek di aradisa dunya nyana teh geus boga ikhlasna lain lalaga lamun nyana ngarang teu ikhlas moal mangpaat kajian buku magi kurang kumaha ku ari kitab ambalaya kalualan ti Misra loba kitab Madinah kaluaran ti maka doktor nyararieun kitab hayang urang maca teu hayang komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener we urang ditaliti cek nu bisa ngaji mah coba delele ya ieu bahasana ge koski atah ieu mah ieu atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah tuh ka mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui geus bae atuh teu kudu disunah teu kudu nyieun kitab nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi ieu dalil Hanafi nah hese-hese amat begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang naon tah eueuh ikhlas tapi lamun ikhlasan mah dimumule urang ikhlas mahal ikhlas urang ngundang kiai mulu dan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas ieu mah nyinggungna kana amplop puyeng panitia puyeng cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang kapal Lembang atuh kunaon diakurkeun ka kapal haju tiket ka Palembang sajam setengah sabaraha duit nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelece tapi lamun ikhlas iya tuh kulama ieu mandek sakadar nyampaikeun bae teu kudu dipikiran urusan mere-merena keur dibere bae alhamdulillah keur henteu bae atuh mah nya kitu deui bae nu bener ore kana neser kadu ikhlas teh kadieu deui si ade panitia mana ieu kudu dek balik atuh teu naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae bolos kullu jihatin nabah biha alimun kanikain bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya
nu 5 eta Zaid bogoh ka anak Ki Khalid, kemudian Ki Khalidna aya di sawah, Zaid nyamperkeun ka sawah. Waalaikumsalam. Ye jas Zaid. Mbah, pan ngabahkeun. Emang sia ngabahkeun ka Abah. Pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah. Bogoh emang sia ka anak Abah. Bogoh kasih Hindun. Diuk jadinya digalang diuk. Diuk baik Zaid. Aku beneran nuker macu lah ya Ahmad jeung Muhammad. Muhammad ka dieu. Ka dieu sagede. Aya nu ka dieu sia ka dieu. Diuk tadinya tadi diuk. Saksian ya aing nikahkeun anak aing. Hindun, beneran Hindun teh keur mawakeun sangu mah keboboko. Dun, ka dieu Dun, ka dieu. Aya naon bah ka dieu. Aya, naon bah? Sia bawa eta ka Zaid. Wow meureunnya. Ye, diuk kenun dia ge. Ku abah daek sia ditikakeun ka Zaid. Sia daek meureunnya. Enggeus, saya abah kuari ka dia ge sia. Ahmad Muhammad, saksian ku sia nya. Ya, heuh geus. Oh. Cekal ngeuna tuh teh. Aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia. Kalawan mas kawin sia boga seperti itu. Ada sia. Hai, Neng, yang sabarit dan ieu mas kawinna. Baraba bang, sia boga mau duit henteu, teu mau duit cekeuna teh. Mau naon tuh? Ih mau jam tangan doang. Sabarit harga jam tangan, nang milih di mingguan 5.000. Dek sia Hindun di mas kawinan jam tangan 5.000. Semua salah, keluarga jam tangan. Nah, aing nikahkeun anak aing ka sia nya kelawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak. Aing geus kubil tu nikah. Narima kula nikah, Hindun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan. Jadi beres jadi nikahkeun teh geus teu kudu ondam segala nangak orkes segala macam-macam. Di sawah beres. Tuh. Atuh geus beres tuh. Saksi 2 Ahmad Muhammad aya, walina aya eta Ki Khalid. Panganten awena aya ditukangkeun Nyi Hindun. Nah, Zaid aya panganten lagi atuh beres. Yes. Zaid. Saya gerak itu ka imah itu. Gerak ka imah gitu. Nyi Hindun tah, terus bawa bapak majikan saya ka imah gitu. Gara uun jeung ka Masya. Ye, mah mancan di bejaan saking kajen bebeja sia tas nikah kitu digaleng hese sama. Jadi naon hese masya Allah babari jasa pikir mah. Hese amat sih segala ukey-ukeyan ieulah itulah. Enggeus. Teu kudu segala tulak talek. Make talek bayar 1.000 rupiah di mana horeng. Nah, kejadian geus nu kejadian ngabau-bau sungut atuh. Jadi nalai kejadian dage kudu lapor jutaan keneh bae. Nya geus teu kudu dibaca. Geus babari. Nah. Menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi. Panganten lalaki aya, panganten awewe aya. Aya teh hirup keneh. Adapun di mamanana panganten awewe masalah, ada hadir henteu lain masalah. Wali aya teu kudu make saksi kesetiluan. Wali panganten lagi panganten awewe jadi. Maliki mah kan cukup bos kitu. Tuh. Kan mau diperpanjang ya. Mau diperpanjang. Lantaran engke bisa-bisa. Ya mah masih jadi maka wali. Nah, jadi satu jihad. Kulu jihadin abaha biha alimun. Madhab Hanafi mangga menangkeun kanikahin bila syuhud. Nikah teu make saksi. Andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian. Ieu teu kudu dihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi. Teu kudu dihad teu kudu. Teu kudu. Ya. Kasalahan mah kasalahan. Kasalahan teh lantarannya na mazhab Syafi'i, lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i, tikal ditanya bae taklid teh sih ka mazhab Syafi'i. Ketika henteu taklid, salahnya. Ketika taklid
atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha. Udah ujug-ujug di dinya udah bae. Tuh, ngan tetep teu kudu dihat. Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian teu kudu dihat. Padahal mah cek mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad. Maliki ngamenangkeun ulah dihat. Ya Allah, ngaji mah jadi nyaho pan urang tuh. Kan? Sebab nikah kene. Beda jeung mulai nikah ieu menikah. Ngan perbedaan mazhab. Atawa nikah tanpa make wali. Aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali. Mazhab Hanafi. Atawa aya mazhab Ghair Mudawan Daud Zohiri. Ieu mah keur carita ilmu, ulah coba-coba sia nya. Awas ya, ieu mah keur carita ilmu ye. Mal diperpanjang wae nya moal. Geus ya sing solonong deui. Contoh seperti Kiai Iskandar Izki. Iskandar Izki musyawarah. Tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleu. Neuleu aja tertarik. Akhirna nyana merapat. Begitu merapat hayang rapat beneran. Akhirna ditanya jadilah pernikahan tanpa wali. Menurut mazhab Daud Zohiri masalah atau mazhab Hanafi cuman kudu nyaho carana. Ketika nyana teu nyaho carana, awas bakal dikutuk. Tuh, ieu mah keur carita bae. Nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali. Ieu kan jadi masalah. Wow, masalah gede tuh harita teh. Kiai nikah teu kudu teu make wali. Atuh nyana mah boga dalil anu terserah lah nyana mah nyana ke tanggung jawab di hadapan Allahna. Terserah. Gak ieu keur carita tetep nikah. Nyana boga dalil tetep teu kudu diihan. Adapun kelanjutanana nyana engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah. Urusan batinna nyana jeung Allah hanya Allah nu nyaho. Tah. Zaid nikah jeung Hindun make mazhab Daud Zohiri misal. Tapi acara-acara tertentu. Ieu mah singkatna bae. Atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata eueuh wali teu kudu diwalian. Hege. Ka ieu teh nyana terus bae datang ka jima. Lah ada. Sebab naon? Sebab aya jihad anu ngamenangkeun tangga wajah-wajah kitu teh hese jasa. Imam Syafi'i mah teu sah. Andai kata wali, ya zina. Kecuali dua marhalah atau walina mafqud. Eta kan kudu wali hakim. Lain hadi nolong kitu bae. Tetep pakai aturan-aturan dari mazhab Syafi'i mantap. Mazhab Syafi'i mah paling apik, paling loba di dunia penganutna, jeung paling mantap dirasakeun. Mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain. Mantap Indonesia Syafi'i mayoritas, Turki Syafi'i mayoritas, Mesir Syafi'i mayoritas, kemudian Suriah Syafi'i mayoritas, Baghdad Irak Syafi'i mayoritas. Walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad, tapi mayoritas Syafi'i. Tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah, di Mesir saeutik. Kemudian atau di Suriah saeutik, di urang mah kuari khusus mazhabnya cuma Syafi'i. Eueuh nu ngamazhab Maliki, eueuh nu ngamazhab Hanafi, eueuh nu ngamazhab Hambali. Indonesia mah mutlak Syafi'i. Adapun nu teu kunut teu bermazhab. Eta mah Persib. Persib. Muhammadiyah atau mah PKS. Jadi cara mah teu bermazhab, sama sarua jeung Saudi Arabia. Wahabi ngaranna. Lain masalah tah mah.
mah ke mazhab jelas tu tanggung jawabna. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ketika orang teu make, ndek make ijtihad sorangan bae ai mampu mah. Ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat. Ketika orang henteu, urang mah teu make mazhab, ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi. Sok geura ge. Urang moal make mazhab anti ulama, cilaka si anti ulama mah. Ai mah anti mazhab, ndek khusus bae make Al-Qur'an jeung hadis. Sok ai bisa mah. Bakal akur bae ka salah sahiji mazhab geus kakurung ku mazhab nu opat. Aing mah anti Syafi'i, lompat ka Maliki, akur jeung Maliki. Sanajan nya teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki, akur jeung Maliki. Aing mah teu, akur jeung Hanafi, akur jeung Hambali. Moal aya nu kaluar tinu opat mazhab wajen ku kumaha ge nyana nalungtik Al-Qur'an jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat. Ngaku jeung teu ngaku lain masalah. Mantap saya teh tinggal ngaku bae sih. Atuh nya gitu-gitu kene hese-hese aman sok geura ge. Hayu geura bahsul masail geura ge. Quran jeung hadis totor ku maneh. Tumplekeun kabisaan jeun. Sok otak tumplekeun wabeh 12 pam. Moal kaluar hasilna mun teh Syafi'i Maliki, mun teh Maliki Hambali, mun teh Hambali Hanafi. Kajen ku kumaha ge. Geus kakurung ku eta. Lamun kaluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajian hukum ge salah ngahartikeun Al-Qur'an. Salah. Andai kata eueuh nu ngaku Maliki lain, Hanafi lain, Syafi'i lain, Hambali lain, salah kajian hukum ge ngahartikeun Al-Qur'an. Lamun jana ngahartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan, bal yata bawa makadahu minan nar, siap-siap diseret ka jahanam. Jadi kumaha deui mentak si hade. Urang mah geus lah kudu sadar bae urang.